sadaya urang teraskeun aca dongeng ti dinten ka dinten di waktos ka waktosnya ti karaos dongeng ayeuna dicak bagian ka 100 para mitra 101 02 100 carios nyambung neangan Bapak karangan Kileksa dicak bagian ka 100 di acan tamat para mitra masih kena di acan tamat ya di kasaran terus oge makanya ngakin bayar tentang hiburan pangobramana aduh para wargi sadaya sadinten 2 kali upload anjing temu dalapan wengi temu dalapan gitunya dugi ka tamatna ke dugi ka sabaraha tamatna antosan we para wargi antosan dugi ka tamatna. Namun upami hoyong dongeng anu tamat nya mangga pilarinya playlist gitu. Terus kapedak playlist ditoel para mitra ditoel diklik deui para mitra mangga ge keluar barabat dongeng-dongeng anu perus tamat. Kadun pilih dongeng naon we pikahoyong eta menjagakeun bari ditamatkeun geus nya saharita ge mangga itiasa begitu para wargi mangga aya dongeng nu judulna nyaeta ieu para mitra sadaya Rusia Curug Cikidang gitunya aya dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang mangga nyangakeun ka sugri kaum dangu sadaya Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun wilujeng dadangkeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kileksa dina bagian ka-100. Dina akhir bagian ka-88 urang sami-sami parantos ngabadungna. Kumaha harita kiburanil para mitra sadaya. Harita teh ditawak ku anggara ku kujang rompang. Samalah menta ditulungan sangkan kujang dicabut malah mah dicabut teh beunang jeung sarangkana. Nuges kabulang para mitra dina awak kiburandil. Harita kiburandil teu acan pupus. Hartos namah para mitra masih keneh kumelenang di alam dunya. Namun kumaha nasibna kiburandil naha anjeunna ngejak deui neangan ilmu deui atanapi henteu, mangga urang sami-sami bandungan. Para mitra anu mulia, harita kiburandil diantep sakarepna. Ngan pada ngariung gungkul, sanggeus rada lila kulisi kiburanil usik, berai beunta tapi meuni ceuleuyeut. Beda pisan jeung tadi ayeuna mah henteu buringas, anggara ngadeuketan pok nanya. Mah, naon nu karaos? Kiburanil teu nembalan tapi sidik ngadengieun kana omongan anggara. Panon ngagiler tuluy kerung leungeun ngaragamang kana beuteung. Tuluy tatuna ditungkup getih rada saat kuniang hudang lalaunan. Kumang dampa dibantuan disangkeh punukna. Korejat kiburanil hudang nu opatan dreuwas sabab nenyok kiburanil buring has deui. Teu jiga-jiga nu tatu gero ngagorowo. Dak, barudak aing tulungan, cenah berebei getih biji leuwih loba. Kasedekeun ku tanaga ti jero da dipake ngagorowo. Keur kitu awak kiburanil harita teh para mitra. Lalanggeoran teh. Luang leong merenjari jeg ka kenca jari jeg ka katuhu. Belak bujurna ti teuneut kana lemah. Harita keneh hek nahan napas burial getih tina sela-sela bibir. Amekan jadi ngerebek bobodas panon semu koneng tapi aneh buring has keneh siga nu embung pae. Waduh. Aduh. Budak murah saha ngaran sia? Ngaran kuring anggara mah. Hade ngaran teh. Hanya ka sia geus bisa ngelehkeun aing. Geus begatkeun cita-cita aing. Haduh engap nyeri jeung lieur. Kiburanil nyekel tarang puguh we getih teh amburatel kana tarang. Dadam paleungeun urut nungkup tatu teh katenyo mah matak dinggiapeun mun nu lemah jantung mah geus kumaha boa. Anggara jeung nu sejen teu ngomong deui ukur mencrong ka Kiburanil. Nu keur perang ngalawan rasa nyeri geus kitu buring has deui. Pok ngomong tetep bentes cara tadi. Aing ngaku eleh. Aing taluk sia memang unggul budak murah. Tapi aing penasaran. Di mana sia menang kujang rompang ha? Warisan tipun aki. Saha? Padila.
Hah? Ki Padilla. Oh, Padilla, ampun, Padilla. Lengak Ki Buranil ngalengak. Purial getih tina sungut beki loba amakan beki ngerebek. Angara jeung batur-baturna para mitra teu bisa nulungan. Ukur nenyokeun ari kujang geus manjing sarang kadeui dikekeuweuk ku Angara getihna can dibersihan. Keur kitu korejat Ki Buranil hudang deui ongkoh marek lumpat ka guha. Tapi karek salengkah geus ngagebru deui. Nang kuban tarangna ngabentur kana batu aneh mah teu matak bocok. Sakumaha umumna jalma biasa jadi jelas geus weduk hapunten. Ayeuna mah bocok para mitra geus teu weduk deui. Geus kitu sasegor bari kakejat suku jeung leungeun hareuras. Belak nang karak blug nang kuban panon burial buncelik amakan ngahegak. Tungtung nang ulapes pok ngomong deui ayeuna mah pegat-pegat. Anggara pantes hamun kitu mah ayeuna aing taluk pisan ka maneh. Satuluyna bisi anak buah aing aya nu panasaran acungkeun ieu pasti kabeh taluk ka maneh. Bari ngomong Ki Buranil ngarampak kongkorongna tuluy dilaan bangun anu hararese. Song dibikeun ka Anggara leungeunna ngaleper. Nuhun mah ieu teh naon ngaranna? Kongkorong lamang. Sasiki tina eta kongkorong mangrupa sabagian tina babalad kami. Mun eta kongkorong aya 50 siki hartina balad kami 50 siki. Jagona nu masing-masing boga anak buah leuwih ti salawe jalma. Ngan geus loba nu musnah si Buldani modar, si Wirja modar, si Bewok koyor nu sejen ancur, si Juru Simpen alias si Wigana bilu kamusuh kurang ajar hianat. Wigana mah bapak kuring mah alias putra Ki Padilla. Hah? Papaingan kurang ajar. Tapi aing muji, aing ngaku eleh. Aduh ampun nyeri panas. Aduh tamat riwayat aing. Lengerak ceklek Ki Buranil ngalepaskeun nyawa. Dipunut kunu kagungan dicana kunu maha kawasa mulih kajati mulang ka asal maot di hareupan ku Anggara sapara kanca. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meh barang maca doa bari mencerong kana layon Ki Buranil. Nu buncelik jeung calawak siga nu aral nampa ajal. Sasat paeh kapaksa eleh jajaten. Anggara ngadeukeutan beungeut Ki Buranil diusap lalaunan reup panonna peureum. Sungutna balem. Leungeun dibebener sina numpang kana dada geus kitu maret ka bapana pok nanya. Pak, kumaha geus kieu, Pak? Nya kudu dikubur jang sababah digoreng ieu mah manusa. Lain sato hewan, ayeuna mah urang digawe we, sakabeh layon kudu dikubur. Mangga tu ari kitu mah urang sasarengan we. Geus kitu mah teu laloba omong deui prak digarawe naliku kaluar keur nguburkeun mayit nu pabalatak aya welasna. Lumayan rada capek digawe keur mata tarung katurung-turung poe eta teh pinuh ku acara. Ti isuk can ngan tarung jeung tarung wae nepi ka lungse. Tapi ari kalah ku dikeureuh mah akhirna mah pagawean teh beres. Barang geus rengse pagawean reup sareupna. Tongeret reang di sarada manuk recet patemalan jeung baturna. Rametuk jeung reungit napuk sasatuan leuweung nu biasa disada peuting meuni rame mata keung jeung geueuman. Sanggeus rengse pagawean teu laloba catur deui beral opatan laleumpang. Ninggalkeun patempatan Ki Buranil nu geus burak-balik. Nu indit dijajabkeun ku angin leutik nu miang dikenangan ku cari cangkas. Dipirig ku sora cih-cir digupayan dang daunan nu pating arulang. Sajeroning leumpang Ki Baraja gawena mikir, nah mending tuluy milu kalemur atawa mending misahkeun maneh. Ari sabab manehna mah geus teu hayang ngahiji jeung balarea. Hayang irup ayem tentrem jauh tina rupa-rupa masalah nu aya hubungan jeung jalma loba. Akhirna Ki Baraja nyokot putusan yen rek misahkeun diri.
Moal milu kapilemuran atuh barang tepi kanu negla. Kacaangan ku cahaya bentang pok Ki Baraja ngomong. Yang angara mang aya bicari daun menda waktu sakedeung keur ngendal-gendana. Ngalayan hayang bari eureun ngarasal se. Kitu para mitra bari reg eureun atuh sarerea ge ngaraneg. Malik ka Ki Baraja. Aya naon paman? Angara kaget saeutik teu ngarti kana tujuan Ki Baraja. Nya Baraja na bet menta eureun di dieu engke we di lembur. Juru simpen bangun teu panujueun utamana mah hayang buru-buru tepi ka lembur. Ya reang ge masni geus ngamaklum. Kumaha kaayaan nguring hiwari. Boh rupa boh lambah loba bedana jeung jalma loba. Aduh sajaba di kitu nguring geus geunah hirup sorangan. Di lelemut tara abrul-abrulan jeung batur. Mana komo ayeuna maju ka kolot. Rek neangan doang deui make kudu asup ka pilemuran. Dah gulandaran kitu bieu teh sajeroning leumbang mikiran nasib. Hari putusanana idin teu idin kuring rek misahkeun maneh. Moal milu ka lembur rek neangan tempat nu meurna. Bari ngadagoan datangna mangsana ajal. Nunggu-nunggu puput umur nganti-nganti nepi ka pati. Cohagna mah rek nyingkurkeun awak meakeun sesa umur nu aya keneh. Kitu ceuk Ki Baraja. Can parat nyaritana anggara kaburu nempas. Rek di mana matuna atuh da? Na teu leuwih hade mun milu ka lembur kuring sabab kuring butuh pisan ku paman. Endang nu nguk mang rek dimenyakeun. Di mana rek mantu? Ngan wayahna mang moal milu ka lembur alesanana tadi geus dimenyakeun. Da kitu ngan amun ujang butuh ku tanaga mang gampang tinggal datang we. Ka tempat mang adawa geloan di kajauhan carana makbari. Mek meureum jengek di muluan engke ka abe ku mang. Pas ni datang nanya jauh ge kitu cara namanya. Jadi keukeuh moal milu ka lembur. Neng kan mang moal beunang di alangan ampura lain teu hayang mela du motor ngan mang hoream hirup di lembur nu loba batur. Mending hirup sorangan cicing di leuweung rek neangan tempat nu singhur. Bari mikiran bika hareupeun. Akhirnya mang teh aya pamenda ka ujang. Andawa ka saha we nu sakira boga ilmu. Cik mang tulungan hayang jeleh bae kudu kumaha? Kebeg sarerea ngarenjag para mitra. Pamenta Ki Baraja kacida anehna da puguh langka aya manusia boga pamadegan kitu. Angara teu buru-buru ngajawab kalah ngareret ka bapana. Baraja, kami ngarti kana kahayang maneh. Pasti maneh teh ngarasa bingung. Sabab maneh ngaji kajayaan, ngaji kabatinan anu kuat, sarta bisa ngahalangan malaikat nu tugasna nyabut nyawa. Mun maneh hayang tereh paeh kudu bisa miceun ajian kajayaan teh. Mun geus leungit pasti bakal tepi kana titis tulis. Ningang kana mangsana ajal sabab manusia tara aya nu bisa hirup salalawasna. Di dunya mah keuna kupati. Kitu ceuk juru simpen. Nguring arti memang gunung itu. Tapi nguring tak bisa mikir eta ajian kudu ku guru. Mangkani guru kuring taya di kieuna. Mane dok boho dengan buru di benda cara miceuna. Juru simpen ngahuleng manehna get cek teu nyaho. Teuing kumaha carana iwati guruna nu bisa miceunan ilmu Ki Baraja. Ret ka anakna pok nyarita. Angara watir. Mun manusia teu bisa paeh lain matak senang tapi bakal lila ngalaman sangsara. Cing tulungan kudu kumaha carana. Nu dimaksud ku bapa teh kumaha carana miceun ajian kajayaan nu diagem ku Ki Baraja. Angara ngahuleng tarangna kerung manehna mikir. Ari sabab sacara pasti manehna ge teu nyaho ngan kungsi ngadenge ti Aki Sura yen cara pikeun miceunan ilmu teh nu teu pararuguh cenah aya carana. Para mitra kaum dangu ningali kaayaan anggara ngahuleng Ki Baraja tuluy nyarita. Ulang kumaha carana? Ieu mang tulungan hayang paeh gawas nu sejen. Mang teh geus bosen gigieuan, gabida ku si Buranil. Geuning manehna mah waduk deuteurak ku makarang, tapi bisa bae. Nabi mang hayang paeh. Hayang hade pokona mah, kawas jeuk mapandang ujang. Kumaha geuning poho deui mang teh? Ceuk Ki Baraja dari anaker. Ulah paeh
Jadi pokok nama kurang kudu paeh teh pokok nama lah jadi paeh urang teh kudu mawa iman jeung Islam paman. Nya yang hayang gitu. Kieu atuh paman. Cobi papatah ti guru abdi ngan abdi teh teu tiasa ngajamin nah bakal hasil atawa henteu angin Allah nu maha uninga nu baris nangtukeun. Mun paman leres-leres palai sampurna diri prak jalankeun parentah Allah. Nu utama salat 5 waktu tambah ku amal-amalan sejen anu soleh. Hate sing buleud sing percaya ka nu maha kawasa. Nyatana Allah nu maha esa, nu maha welas tur maha asih. Unga dinten pek biridkeun ajian kajayaan teh. Tapi papatkeun kudu bisa miceun. Ulah bosen ulah asa-asa pek jalankeun unggal miceun. Kitu nu katangkep ku abdi ti guru abdi. Jadi ilmu teh kudu diamat bari dina kayan mangkeur miceun. Maksudna angara teh cenah para mitra. Sangkan Ki Baraja mapatkeun ilmu panemu jampe pamake tina urusan aji kadijayaan teh dina waktu keur miceun. Da geuning aya gambaran, aya molongan, aya jalan sorang. Nuhun ku mangrek di jalan geun. Jual hasil jeung henteu gumantung ka nu kawasa. Keun mangrek ngagugu kana babadah di ujang. Taina mangrek mere putusan, mangrek cicing di guha peteng. Paeh hirup hayang di dinya bari nungguan ngudang harta. Bisi pada muru ku jalma-jalma nu saraka. Sabab mun kanyahoan ku jalma lian, moal burung pada ngudag. Pada neangan kadang-kala bakal ngadatangkeun bahaya. Bakal silih paehan pada muthar dabana. Ari mang onaman teu butuh ku duit, teu butuh ku emas inten, butuh soteh ku ilmu, bi bagaleun jaga di akhirat. Sanes kitu ujang. Ki Baraja neuteup ka Anggara. Leres pisan paman. Abdi satuju ari kitu mah, beral atuh geramiang. Tungguan guha peteng jaga kudang harta ulah aya jalma nu kumawani nyokot. Keun bae antep sina kakubur ku jagat, sabab eta teh harta teu munasabah. Meunang malingan ditebus ku nyawa dibayar ku ngocorna getih. Ulah aya nu mibanda leuwih hade dikubur dina jero beuteung bumi. Jaga ku emang sing apik jeung talitinya. Ceuk Anggara satujueun pisan. Mang rek nyekel eta parentah. Dianggap parentah di hiji pamimpin anu wijaksana. Amit ka sadaya kula saja miang ka guha peteng. Rek kemit eta guru bari ngadaguan datangna ajal. Ceuk Ki Baraja. Sok ngajak sasalaman ka Anggara gep nyekel pageuh. Tuluy ka juru simpen jeung ka Mang Dampa. Sanggeus silih duakeun leos Ki Baraja leumpang ninggalkeun nu tiluan. Mimitina leumpang biasa sanggeus rada anggang pelesat lumpat tarikna keles ngiles dileg-leg ku poekna peuting hiuk aya angin ngaguru handaruan nuturkeun Ki Baraja. Sajongjongan mah Anggara jeung bapana katut Mang Dampa. Carolohok bengong nempokeun Ki Baraja nu init ninggalkeun manehanana. Boga niat nu mandiri, boga tekad anu beda jeung balarea. Aneh Ki Baraja mah kahayangna teh beda jeung batur. Ceuk Anggara bari tetep mencrong ka urut lumpatna. Si ulah kaget ujang Ki Baraja memang kuat awakna. Ku bapa ge geus sababaraha kali disiksa supaya binasa. Tapi aneh hirup wae. Kungsi dibakutet salila 7 tahun tetep jag-jago ringkas. Teregrog-regrog ite akibatina ilmu nu kacida hebatna. Memang can aya bandingna danget ieu mah ilmu kajayaan ti Ki Baraja teh unggul. Ceuk juru simpen nerangkeun kaayaan Ki Baraja. Tapi nama keh yang paehnya ceuk Mang Dampa. Panjang umur ge bari jeung teu umum jeung batur mah mangrupa hiji siksaan batin anu kuat. Manusia moal bisa leupas tina kodrat. Awal akhir kudu mulang kanu nyiptakeunana, poe ieu danget ieu hidayah ti Allah mukakeun lawang hatena Ki Baraja. Ki Baraja boga rasa jeung perasaan cara manusia sejen wajar. Pantes pisan mun boga kaayaan kahayang kitu. Keun ayeuna mah urang duakeun muga-muga kahayangna sing dikabul ku Allah. Anggara jeung Mang Dampa bareng nyebut amin. Jep jempe nu kadenge iwati pating korosakna soradang daunan, nu katebak ku angin peuting. Cari cangkas jeung bebencereang ti tatali kene.
Sakapeung aya nu kokoreakan patemalan jeung ungkut-ungkut. Harita pikiran Mang Dampa kumalayang kanu anggang. Ras inget kana lalampahan diri nu geus kaliwat, nu sarua kungsi jadi baragajul. Boro-boro inget kana masalah akhirat teu mikirkeun poe isuk-isuk acan. Rarasaan hirup teh bakal langgeng bakalila di dunya. Teu nyaho unggal poe robah hirup katungkul ku pati paeh teu joho jeung mangsa. Buktina Ki Buraniel nu ceuk catur batur paranitra. Gagah sakti mandraguna, gagah manggulang-mangguling teu ku pakarang beduk tanpa tanding. Buktina geus dileahkeun ku Allah mah teu pira rubuhna ku kujang rompang nu karahaan. Pak oge Mang, urang nuluykeun lalampahan ceuk Anggara. Kekejang kelanan lah. Mang aya picaritaeun ieu teh. Mang Dampa ngahalangan kana haika can hayangeun ini. Picarosieun naon Mang? Aing teh lemur mana bade dijug-jug urang teh? Can teh lemur Bantar Loa, lemur kuring. Tempat dilahirkeun jeung digedekeun kuring. Kuring hayang nemongkeun ka urang lemur, hayang nemongkeun ka Abah Daim jeung bapa kuring aya keneh di cieuna. Yeuh. Jadi kuring mah rek naon teh hitung-hitung pakaulan kitu. Ceuk Anggara ngadak-ngadak poho kanu lain-lain. Dati tetali geus inget ka indungna, geus inget ka lembur jeung kana lalakon nu kungsi ka alaman di lembur Bantar Loa. Nya ka hartos atuh. Tangtos kana kituna teh. Nangina tiasa upami emang bade usul. Mang Dampa bangun asa-asa. Nya usul mah tang tue meunang dikabul jeung teu nama gumantung kana usulna. Karti tah henteu. Kieu jang Mang teh bade ngiring ka Ujang we atuh. Moal matuh deui di Ciboros malah pun bojo bade dibantu. Nesakan tenan. Ngares teu kagok bumela ka Ujang kitu. Dina ulun kumawulana. Tapi apaan bibina teh di bumi Jang Suhama ngatosan urang. Kumaha bumi urang nyimpang heula ka Ciboros. Ke urang lajengkeun ka Bantar Loa. Bari sakanana nyimpang ka Cisurup sabab pasti Nyi Sairah ngantosan di Cisurup kitu usul Mang teh jang. Anggara kerung. Manehna karek inget para mitra yen lalakon teh panjang. Loba pakuat pakaitna jeung nulian atuh niatna robah deui. Nu tadina rek langsung ka Bantar Loa kapaksa kudu nyimpang heula ka Ciboros. Da di Ciboros nu pangdeuketna terus ka Cisurup kakara ka Bantar Loa. Usul Mang Dampa hade pisan, yuk urang ka ditu. Jadi tujuan urang ka Ciboros heula teras ka Cisurup. Urang ngalongok ka Akisura geus reng saeta urang ka Bantar Loa. Ceuk Anggara. Ya kitu atuh saena mah jang lah. Mangga tuh Mang Dampa bungaheun pisan usulna ditarima. Dibere kasempetan pikeun ngalongok pamajikanana nu geus jadi pagawe Suhama. Atuh geus kitu mah teu laloba catur deui beral laleumpang kalayan tenang ngajugjug ka lemur Ciboros. Hate Anggara kacida bungahna lantaran pidu ati indungna jadi kanyataan. Bapana kapanggih dina kaayaan salamet bener-bener jumeneng keneh sarta gagah leuwih ti manehna. Peuting eta kacida hegarna karasaku Anggara. Sabab mangrupa peuting cikal nu pinuh ku kabagjaan. Babarengan jeung nu jadi bapa teu panasaran turun gunung ungah gunung sabab aya hasilna sarta bisa namahan luang jeung pangalaman. Jiwa Anggara geus kolot kasipuh ku elmu nyanding pangarti dibarengan ku pangalaman jeung luang anu lain lumayan. Para mitra kaum dangu, urang caturkeun deui nu di Ciboros nyatana Nyi Sairah jeung lanceuk-lanceukna. Lanceuk pulung nu sarua mikanyaahna nyatana Bani jeung Satar. Tisaprak datang ka imah sararea tara ka mana-mana ukur ngarariung di imah. Paling jauh ka sawah atawa ka kebon ngadon ulin luntang lantung bari niiskeun pikir nang tremkeun hate. Ari Nyi Sairah can bisa ka mana-mana sabab suku can cager. Can bisa leumpang mun hayang bijil ti kamar sok pada ngabeyeng ku sararea. Can aya nu sanggup ngubaran kolot-kolot nu aya di Ciboros ukurna rempo tibang ngadaruakeun sangkan tereh cager. Dina hiji poe sararea kaparengan ngariung ditepas. Nyi Sairah diuk dina korsi suku nu nyeri ditumpangkeun kana korsi hiji deui. Ditilaman kulamak ngarahipu. Bani jeung Satar diuk dina palupuh ari Nyi Aryati tara jauh jeung Nyi Sairah. Geus teu asa jeung jiga kawas kalanceuk peuituin bae. Suhama rada misah diukna panon mencerong kaburuan. Siga jara rauh paninengan sakapeung sok ras inget ka kolotna. Ras inget ka lanceuk-lanceukna nu aya di kota. Tungtungna ras inget kana lalakon nu anyar ka alaman. Bat mata keung jeung hariwang oge mata kreuwas deui. Rahuh narik napas panjang tuluy ngareret kanu gering. Sebelak hatena sumeblak ras kabuldani. Nu geus tega maling adina.
cacak mun teu dibelaan ku Nyi Sairah mah buah kumaha. Kang Bani, Kang Satar, abdi mah asa hariwang ieu teh asa kesel nungguan Kang Anggara. Palang siang kamalinaan atawa aya itu ieu nu tumiba. Sabab teu beja teu carita ieu teh. Suhama ngamimitian nyarita mepeuskeun ka aya nu sepi jempling. Jang ulah salempang ka Den Anggara mah da. Moal naon-naon. Lami sote mudag-mudag musuh we meureun da puguh garagah golongan Ki Buranil teh. Ceuk Bani manehna wani nyarita kitu. Bubuhan geus kungsi ngadenge kumaha gagahna Ki Buranil sapara kanca. Tapi Kang hati abdi mah honcewang kahiji melang kanu keur kayonan musuh, kadua melang kanu teu damang teu tiasa buru-buru di lanongan. Sedeng nu bisa ngalanongan iwati Kang Anggara. Nya Kang kitu pikiran teh jang tapi da kudu kumaha atuh da. Na perlu disusul ku Akang. Bani malik nanya. Manehna geus sayagi tanaga kari nunggu-nunggu parentah. Suhama ditanya kitu ukur ngahuleng. Mah sabab Bani jeung Satar mun Bani jeung Satar indit di imah asa keueung. Asa teu boga bebenteng da geus karasa ti saprak aya Bani jeung Satar katut Nyi Sairah. Di imah asa regreg teu loba kahariwang asa boga tameng dada. Bingung abdi teh Kang na kudu kumaha nya. Suhama kalah malik nanya deui. Ret ka Nyi Sairah nu direret katara kerung. Terus narik napas jero dada oya gunung sakemaran milu enag. Mangkaning keur ditetep ku Suhama sablak lenyap hate Suhama teu puguh rasa. Teuing kumaha ti saprak tepung ge hatena mah sok tagibur mun neuteub Nyi Sairah. Ngan teu wani ngadalkeun loba ka era keneh. Kang Bani kitu de Kang Suhama. Urusan ieu asana malah teu kedah mata kariwang. Bioslah ulah disusul Kang Anggara mah. Da sanes susul-susuleun nanging punten we. Sanes ngahinakeun ka Akang oge sanes teu percanten kana kadigjayaan Akang. Kitu teh abdi mah melang, sok sieun nu disusul eueuh nu nyusul ngalelep. Lapur. Abdi teh meureun moal aya pamuntangan, keueung teu aya nu maturan. Takulantaran kitu tos we ngalariung di dieu urang sami-sami ngantos Kang Anggara, ceuk Nyi Sairah mere putusan. Nyari kitu mah Akang regreg atuh nanging kumaha atuh eta. Sampean moal naon-naon lami teuing diantep. Tema Suhama. Nunyuk kana suku Nyi Sairah nu katara rada bareuh ayeuna mah. Asana mah moal naon-naon ngan memang nyeri nama leuwih ti misti jeung kaluman deui Kang tapi coba moal burung ditarima ku abdi da ieu kabeh teu leupas tina pangarsa nu maha kawasa. Nyi Sairah nemongkeun kasolehan hate cirining tumamprak kanu maha kawasa narima kana dodoja teu aral ku meunang kamusibatan. Para mitra sadaya jep sarerea ngara kacak habutna jep jempe sarerea ngara kacak hatena. Ari rasku nasib Nyi Sairah bet ngarasa keueung kabeh oge. Milu keueung kanu gering padahal anu gering na mah teu riuk-riuk da geus kuat batin geus kanel kasabaran jeung kaimanan teu eleh ku ata-ata. Sanggeus rada lila Suhama nyarita deui ngan ngahaja mengkolkeun obrolan dengan garis-garis kana urusan kasusah. Asa kaparengan urang teh loba waktu nu lowong puguh aya picaritaeun ieu teh. Hayang regreg ka Kang Bani, hayang puguh hareup-hareupaneun ieu sangkan tenang ka payuna. Ari Kang Bani jeung Kang Satar betah kira-kirana mun matuh di lemur ieu neuteub ka Bani jeung ka Satar Suhama teh. Ari Akang mah jang di mana-mana ge betah da di unggal jagat ditunggalan teh tunggal jagat ratu. Tapi apaan ujang teh terang Akang teh ngadunungan ngabula ka Nyi Sairah. Katitipan ku aki guru upami si Nyai tetep tumetep di dieu mah Akang tang tu betah moal insah balilahan. Ngan mun si Nyai angkat mah nya tang tu Akang nuturkeun temal Bani. Suhama melang hatena bisi Nyi Sairah init. Ret ka Nyi Sairah nu harita ngahuleng siga nu bingung. Sarerea can aya nu nyaho yen dina jero hate Nyi Sairah aya hiji hal nu jadi ganjelan nu can bisa dikedalkeun ka sasaha. Kumari kitu Nyai, ceuk Suhama ka Nyi Sairah tapi nu ditanya can kaburu ngajawab. Kapiheulaan ku Nyi Aryati. Mun teteh angkat abdi mah keueung sorangan teteh. Cuang cieung teu aya batur. Hati abdi geus regreg ningal teteh aya di dieu teh. Asa aya gaganti inung. Komo ningal Kang Bani sareng Kang Satar mun asa boga tameng dada. Asa aya gaganti bapa. Mun kenging nawar mah teteh sareng Akang sadayana nya. Ulah aya nu angkat apan ti payun ge tos janji. Bade matuh di dieu sanes. Kirang naon di dieu teh atuh da ku abdi ge moal disaha-saha malah mah bingah lahir batin mun teteh tetep tumetep di dieu sasarengan sareng abdi. Kitu ceuk Nyi Aryati.
geus teu asa-asa ngedalkeun omongan sabab manehna sasat ka hutangan nyawa ku Nyi Saerah. Mana komoda jasana geus loba apan bapana ge ku Nyi Saerah katulunganna teh. Tah kitu geuning piraku bade tega ngantunkeun Suhama mencerong ka Nyi Saerah. Saha nu bade ngantunkeun? Cek Nyi Saerah. Ih, upami ieu mah upami nanging nuhun alhamdulillah upami salira kersa matuh di dieu kersa sasarengan sareng akang, yu urang sabilulungan silih pihapekeun diri. Isin abdi makan. Isin ku saha kitu? Dari di mah teu aya pika isineun. Teu sae upami numpang salalawasna. Ukuran naon teh? Ngarerepot wungkul. Tada teuing raongna omongan deungeun mun abdi jeung lanceuk-lanceuk. Abdi lila-lila di dieu. Ceuk Nyi Saerah tetep nemongkeun ka hariwangna. Tapi ari batin-batinna mah memang atoh aya nu daek ngarawatan teh. Sabab manehna geus teu boga panyalindungan da geus pahatulali. Ayeuna mah kieu atuh akang rek belak-belakan. Keun baelah ngaraka saksian ku Kang Bani, Kang Satar jeung ku Yati. Kumaha mun urang ngahiji we da akang lengo salira lengo. Ulah kagok urang resmikeun ka bale nyungcung. Ceuk Suhama geus kaciri kadewasaanana. Teu ieu ngarasa kagok nyarita hal eta. Malah mah mun paduduaan mah era rekpok. Ari pada nyaksian mah bet gede wawanen beda pisan jeung nulian mung hanyakal waktosna seep. Kumaha atuh tumerapna tumibana ka Nyi Saerah para mitra caritaan ieu Suhama mangga urang antosan enjing. Kumargi Nyi Saerah mah tetep ngantos-ngantos bae angara. Mangga wilujeng kantun kasadayana permios.